Acan-acan geus well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna werehing setiap manusia sadar tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nuku urang dipika cinta. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh ketua MUI, ketua DMI hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu gering indit ka rumah sakit jawabanana hayang cager. Lamun tukang dagang jawabanana hayang untung. Mun tani jawabanana hayang hasil. Tak ari ibu pangaosan hayang naon. Habis si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut. Naon gunana ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. KBG arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae. KBG arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. KBG arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok gurger wae. KBG arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh karek apal can jadi amal. Karek ngapalkeun aing ngapalkeun ilmu soal babari tah nu hese mah lain ngapalkeun tapi ngamalkeun. Saha tu jalma nu bakal menang ilmu? Hiji jawabanana lain sarjana nu sakola luhur da teu saeutik sakola luhur tapi punten teu becus. Tah anu bakal menang ilmu mah sanajan teu sakola tapi hatena bersih. Tamatak jalma nu bakal menang ilmu teh nu bersih hate. Ngaran-ngaran jelema bersih hate ku ibu lalajoan. Keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur, maka ilmu moal ngapel moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Naha bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Aduh, keuna ceramah demi Allah tapi da ungeuk. Kunaon urang sangsara boa-boa lain usaha nu kurang ngan hate sakapeung nu kotor. Keur mah hirup sangsara katamah panas ku batur, batur beunghar disebut nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyu, maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Naha sangsara wae nganyerikeun batur, komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Boga kongkorong edeng-edeng jepret foto asupkeun ke Facebook 40 gram dari suami kumaha sia ya.
lebok. Boga teu dieu pingol, teu dieu nepi ka dieu gigibrig ka jendek ngaji. Hayu urang pangaosan, nanaonan kikituan. Matak hate sebenarnya ieu pangaosan alus ngan can bisa nyebutkeun alus. Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bakal lahir akhlak nu alus. Kasalaki hormat, kadulur akur, katatangga teu pasea. Tah ladang pangajian teh pangajian mineng kasalaki popolotot jeung dulur teu akur, katatangga pasea. Ngaji nu mana nu dipigawe. Weh. Tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu lebok tah cenah. Ya. Kalem, tenang. Mata hakikat nu ngaran hirup beda, Pak. Tah kitu 7 urang we nu kieu. Waalaikumsalam. Nuhun. Aduh. Karek saurang tah. Karek 5 menit geus meunang sakieu atuh dah. Dek rada lila ceramah teh. Sok nyararieun deui ka itu. Mata hadirin kaum muslimin, pengajian alus, hatena alus bakal lahir akhlak nu alus. Maka bubar ti dieu boga dosa ka inung bapa, geuwat sumujud ayeuna keneh hampura kitu emak nepungan teh aya boga kasusah, aya teu boga kasusah matar nepungan ka kolot. Kasalaki bubar ti dieu geuwat tangkeup ayah. Ceuk salaki teh kunaon ai maneh kuat lebay, tobat. Paling kuat 2 poe kigituan teh. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Padahal hirup sakadar sesebutan. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu. Yu urang silih bongkar saha ibu saha kuring. Kadang-kadang lamun ku Allah dibongkar ieu aib urang masing-masing cantang tu urang bakal aya harga hareupeun manusia. Matak disebut al-mukarram hoream teh naon? Al-mukarram nana gerhana manya al-mukarram salat subuh kaburangan. Jadi karek sesebutan. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan tong legeg, dibawa karena tugasna. Naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun di dieu aya baru sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Matak hakikat manusia sakadang disebut. Hate Pak, lamun hate kotor tuh tempo aya kalakai murad teu bisa munian dunya, tapi lamun kalakai napal kana panon ibu dunya moal katempo. Jelema nu bersih hate bisa lalajo ka alusan batur, mun jelema kotor hate beuki alus batur beuki rucit urang nempona. Aya naon eta hate nu sabenerna? Weh. Keuna euy. Jug rada hayang balik ieu ya. Tuh. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam baju saragam keur naon da tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu ese mah kasaragaman eusi hate. Tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, tapi nah bet pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hatena. Matak sok dangdanan teh lain sakadar beungeut tapi tah eusi hate. Ibu hayang geulis babari tinggal meuli skincare beungeut bodas ngan punuk mah ngerenge. Geblus kana bab rumah tangga skincare ka bedag beungeut bodas awak begung. Hayang geulis nepi ka bebeakan halis geus alus kerok ganti ku patlot. Balik ti dieu kukulunu salaki nah leungit hiji. Gelisan mata batin wedak pake lipstik pake ngan bareng atuh jeung amis budi ulah wedak kadal bibir beureum aiteun haseum beungeut kunaon ari si eta. Bener? Makana nu ngaran hirup mah tah kuncina adalah hate. Da BG bapak-bapak nu mere ieu duit hatena we bager. Tah lamun ieu nu hareup teuing. Aduh, nuhun saha itu bieu nu barang bere trek di checklist.
Bapak Misin Ki Gerandong nuhun bae sanes. Nuhun aya pulpen urang checklist eta nu geus mere gitu maksudnya. Bapak Ustad Warta Ketua DKM Masjid Jami Jihadul Iman moal waka di checklist eta. Bapak Ustad Nyuh Wakil Ketua DKM Masjid Jami Jihadul Iman moal da acan. Irmaji Ikatan Remaja Masjid Jami Jihadul Iman moal waka. Kewe geus aya tak kakara checklistan. Pinter majarkeun. Tuh geus hate nanaon ge. Tah ngaran-ngaran hate bijil we sifat penyakit kotor. Ngaran jelema kotor hate moal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur. Ibu tong nerangkeun ka alusan ibu ka jelema nu ngewaeun. Bisa jadi batur ngewa ka ibu karena alusna ibu. Ku ibu diterangkeun bakal beuki rujieteun. Lain ieu masih dik batur geuleuheun ngadon nganyang kongkorong 4 kg atuh dikepret. Nya ibu ke rumah tangga, aduh nyaah kasalaki kumaha ngomong si Hani, Bani, Sweety, Darling, Beb. Palebah geus rumah tangga henteu usaha, kumaha nyebut Beb, kumaha cek pamajikan pret nu gelo loba gaya teh. Jelema teu cicing dina hiji daraja. Matak hayu bebarengan kuncina adalah hati. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah pan ieu teh dibere judul Muludan, Rajaban, Muharaman eta mah sakadar judul. Da euseun nama teuing. Cenah Muludan teh eling kalahiran Nabi Muhammad, na teu eling-eling kitu ti bareto. Cicing rada hese ieu. Mi eling kalahiran Kangjeng Nabi, umat Islam budak TK lamun ditanya iraha Nabi lahir 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Saha ibuna Siti Aminah, saha ramana Abdullah. Tu geuning eta budak wawuheun jeung apaleun. Berarti mi eling kalahiran soal babari, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi, ta eta soal nu hese. Bener? Kunaon atuh Nabi bet lahir tanggal 12 urang bongkar, ternyata Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Allah ngamodalan setiap nabi ku angka 12. Naon eta? Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Genep jeung 5 11, 11 jeung hiji teu kapanggih 12. Naon ihsan? Ihsan teh anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup anjeun, cukup kami cek Allah. Nu nempo anjeun keur ibadah. Matak jelema nu ihsan ibadahna tara hayang katempo, tara hayang kapuji, tara hayang diumumkeun, cukup diri jeung Allahna. Matak moal mungkin nyieun status Facebook OTW tahajud. Moal geus barang bere ka fakir miskin leungeun kekemprengan cinta kunaon tos nganterkeun sembako kana miskin kumaha sia we ah. Moal mungkin di tempo-tempo ka batur, moal mungkin di edeng-edeng ka batur. Jeung jalma nu saperti ihsan cukup Allah anu nempo, teu hayang nyalahkeun batur, teu hayang lalajo ka goreng patutan batur. Naha sabab urang ge sakapeung boga goreng jiga dina ceramah beda-beda bae we atuh, da beda cara. Ieu mah pedah teu di kopiah digujrudkeun. Banyak ustad gitu di kopiah tiraha anu ceramah bijil teh kopiah atuh bae we da sacarana sacirina ngan beda penghormatan. Mun di udeng, mun di gamis, mun di sorban urang mah yakin mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang karek turun tina mobil juga well gitu kuat eueuh nu assalamualaikum heuh bae we. Lamun kanu di udeng, kanu di jubah, Pak Kiai nyuhunkeun doa, da ka urang Pak Ustad nyuhunkeun dipoto asa beda, Pak. Keun bae da eta mah bajuna. Mun pangajian karena baju, ta eta pangajian babari bangkrut. Da ibu-ibu mah ngagugu keneh ka kiai daripada ka salaki. Mun ceuk ustad wayana Senin kudu bodas nganyuk bodas KB, salah sahejo hejo KB, Rebo beureum KB, Kamis ungu KB, nepi ka Sabtu gunta ganti baju kumaha ceuk salaki riren ngaos teh nah jangar kana hulu. Da karena baju hakikatna libasu taqwa lain baju eta, libasu taqwa lain baju ieu, libasu taqwa tah eusi hate. Bener? 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Nabi lahir ke alam dunia. Ternyata nu 12 teh iman, Islam,
ihsan. Ngaran ihsan anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak lamun bener urang ihsan, ibadah tong hayang katempo batur. Geus pangaosan isuk heuai. Batur mah ka pabrik ka sawah digawe imah heuai we hareupeun jalan. Da hayang aya nu nanya, kunaon tunduh pan pangaosan peuting asal lieur. Ria nu kitu patut teh. Bener Bu? Geus maca Quran serak. Dada serak cenah abdi mah cing teh kunaon serak. Terus ngaos Quran sabebengi sareng sholawat ngawadul teh kuat bebeakan. Tong sok kitu. Da ibadah nu alus mah ibadah antara urang jeung Gusti. Hiji tah iman, Islam, ihsan. Metodena beda-beda atuh nerangkeun agama keun bae. Da ieu mah Indonesia mah pasti bakal beda jeung Arab. Di Arab ngong adan langsung qomat meujeun. Da jelema jam 5 geus ngaweled di masjid. Cobaan di masjid ieu ngong adan langsung qomat. Nu adan eta, qomat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik si eta, nu kukulunu ge si eta. Matak nyieun para alim ulama nu baheula NU, Nahdlatul Ulama, metodologi studi Islam, metode pikeun Islam, mana eta di masjid pupujian geuning raeng baretom. Eling umat aki-aki gini muslimat hayo orang berjalan da baikna butut salat subuh ayat setengah genep maghrib gitu. Nah kuring apal nu di masjid betaki-aki eta takbiran lain budak ngora. Di Arab budak ngora da dibayar takbiran teh, di urang mah pan sahawe nu daek. Di Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Geblus ke Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah napas beak. Eta panjang keneh pan langsung make angka panyambung eta ha illallah maka jeung aya eta deh. Keun bae da ieu mah Indonesia. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat. Cobaan di dieu tarawih nepi ka subuh da moal tamat atuh. Kareke iya kana budu wa iya kana stain kumaha nu tukang amin dah yang gerak ngeusan ya nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran sapoe pinuh da teu nyaho kadua poe jelema jijingkrungan nyeri suku palebat ditanya mang na teu ka masjid rada gelo anjir imamna imam dicarekan. Inilah Indonesia. Lalu jeger cek jegernya nyerek eureun cenah tarawehan eueuh imam geus cenah teu kapake imam itu mah heubeul. Lalu jeger dipimpin ku jeger eta taraweh nepi ka aya 10 menit na dibaca Al-Ikhlas we haben hayang meureun Anas ai jeger pan pada mikasieun pan ngaret heula ka tukang wios kulhu deui kumaha ceuk jamaah lajeng we jam 8 anggeus kuat 3 brug eta jeger hade cenah teu sangka maneh kuat alus eta ngimaman tereh jadi nu kapake teh di urang mah nu tereh bener majarkeun teh hade cenah maneh mengarti gitu matak pan ceramah ge beda. Di Arab nerangkeun surga jelema hayang, di Arab nerangkeun neraka jelema ceuri. Apaan di urang mah lamun nerangkeun surga jeung neraka jelema mantog ba. Matak ceramah teh kuring nyieun metode seperti kieu minimal serina aya elmuna aya kadar eta migawe jeung henteu heuh masing-masing jelema. Teu bisa ditungtut da hidayah mah beda-beda. Bapak baheula baong bedegong pan hidayahna teh bisa jadi pamajikan maut muncul rasa tobat nya. Ibu galak ka budak, budak maut menang ibu hidayah. Bapak jetot ti tajong matak hirup jelema mah hidayah teh bisa jadi ku panyakit jadi hidayah. Nu sok ngomongkeun batur cetetet nyeri huntu eureun ngomongkeun da keur nyeri huntu. Teu. Mata keur bapak-bapak nu galak ka salaki, nu galak ka pamajikan, mus-mus cekok, sing sabar ibukeun. Engke ge moal teteungel deui, moal tujang tajong deui. Dibere ku panyakit kalingsir pan kieu lempang lagi. Aduh. Ngerasok bikin bujur ibu kop gitu bisa dijejak. Jadi penyakitnya bisa jadi rumus keur nepikeun hidayah memeh Allah mere penyakit mending tobat heula sararea. Maka segala rupa bentuk peribadahan moal jadi ibadah lamun hiji goreng patut
ka inung bapak, 2 goreng patut ka salaki, 3 goreng patut kalakuan kadulur jeung baraya. Kami Allah moal narima salatna, zakatna, saumna, ibadah hajina sapanjang hiji anak goreng patut ka kolotna. Mengpeng di dia loba budak tah matak sing baraleg kalakuan ka kolot teh. Lain ieu mah tanggal 22 diperingati hari ibu, cepret foto sayang mana aing ngomah wadah tara maneh mah. Ya budak bari ngaret ka indungna, ecek indung dengekeun. Jasana indung nyakolakeun beak sawah nepi ka perguruan tinggi. Nah, di budak grasok beres jadi sarjana nu gigir lain indung, nu digigir lain bapak kabogohna, maka jeung status Facebook. Terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Sedih kabogoh menyusahkeun. Maka jeung menemani aku dari nol pet. Ngariweuhkeun. Suk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Kumaha cek bebengok abebena? Ih, kamu perhatian banget. Terima kasih ya. Mere beas ge cadu sia tah. Tong gampang katipu ku bibir lalaki keneng. Puting-puting ditanya, kamu udah tidur? Cek urang, cek logika anu sehat. Mata ngabales ge meureun can sare. Nah, cinta jadi boloho. Enit-enitan mau motor butut abrut-abrutan. Aduh, wah nangkep, mogok, dorong, kuduaan, lol hujan nyebutna iindiaan. Tah, ieu anu geus karolot jadi korban. Coba mau motor butut, ibu ngangkajel ngaritakeun jejak motor ganti cek aing oge atuh. Matak ulah katipu ku kepalsuan. Tak urang maceramah ala kadarna kieu aslina kieu we teu hayang di kukumaha. Urang mah kieu deuk resepek kan teu bae. Deuk aya nu ngulempek, eueuh sabodo. Aslina nanagarana kieu ya kieu we. Da iku takdirna mah moal bisa dirobah nya. Geus jadi penceramah mah geuning kajeun bajuna kieu calana kieu teu burung jadi penceramah. Cobaan ke maku RT make gamis make udang edak diulem moal kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat. Berarti takdir lain ayana baju, takdir ayana tiung, takdir ayana kopeah, takdir mah aya dina kun fayakun. Takakara nilai iman, Islam, ihsan. 12 teh ternyata hirup jeung la ilaha illallah, maot oge kudu bareng jeung la ilaha illallah. Asli eta. La ilaha illallah digunuhkeun jeung dunia jeung eusina, maka berat keneh la ilaha illallah. Kunaon sabab berat la ilaha illallah lantaran berat milampahna. Naon atuh makna la ilaha illallah nu ngaran maot ti hanapan. Tina enung suku naik kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping ka terang baga, tina terang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana ti koro suruput pan dicabut nyawa teh burileng geuninganan. Lol walebe ditungkup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kieu Pak nu soleh mah. Talamun bapak loba ngaheureuyan geus boga pemajikan tapi ngaheureuyan ABB sejen ditungkup teh ngadon kieu sabelah sia teh. Kieu. Mata karade Ibu ge sarua. Loba barang pentak wae ka salaki dibere 100.000 beng meh kana naon. Dibere 500 teh ieu salaki abdi meni rujit. Mata kete maot teh hese nilep kieu we haben. Dah dengekeun awewe. La ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngelmuan angin Allah. Matak jelema nu boga la ilaha illallah moal pernah bijil sifat sombong bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek oge didaekeun. Maka jelema pinter sombong, leungit Allah datang sombong. Jelema cilaka lain nu bodoh tapi sakapeung anu pinter tapi sombong ku kapinteran. Weh. Keheul atuh da jelema geulis ge osok cilaka gumelis nya ibu aduh dangdan stoker kebok udah gidig dina hareupeun kaca aduh urang teh geulis turun ti imah koceak budak tetangga ya tah beungeut ka dieu jang dikepret sok aing kunaon ibu kasigeung disebut eta beungeut na memang jodoh gitu kunaon ibu kasigeung bongan diri ngarasa geulis matak balik kana la ilaha illallah usaha bebeakan nanaonan tapi kan nu haram dinyata-nyata nu rieur dinya-nya teu kudu da hirup sangsara ge bisa jadi teteh berkah ti Gusti Allah jelema nu sangsara bakal leungit hisaban tina harta dipake naon
di mana harta dipake naon anu sangsara moal ditanya ibu nah apa teu gablek coba nu beunghar matak jelema beunghar teh mun bisa mah ngajamin hirup jelema nu sangsara ngarah nu sangsara katulungan ulah muludan haben-habenan aya nu miskin teu kabantu nu yatim teu kabela anu susah teu katalang muludan nu mana nu dibari gawe Allah aikur ustad kabayar ai yatim teu kabelaan atuh kumaha keur ustad urang bikeun ka yatim entong kitu oge kali nyebut licik pak menikah kara urang sepanjang ceramah disebut licik da ayeuna teh keur musim digoda barudak digoda ku game online bener tuh pak pemuda digoda ku judi online tapi kalau banu balunuh diri kuno kitu patut nanaonan moal beunghar kuno kitu bro heuheul atuh da kolot ge sarua digoda ku pinjaman online akhirnya tetiung denai baju denai HP Oppo kana hutang paberi poho matok lamun ibu hayang panggih jeung jelema nu pinter ngaleungit teang anu boga hutang les deui sia teh matak harta teu mawa kana jongjon hirup jelema nu jongjon hirup mah justru sabalikna jelema nu teu boga harta asli spring bed boga teh spring bed mah bisa dibeli nu hese mah meuli sare matak nu sangsara teu boga spring bed tapi na hati brak sare teu mikiran hutang nu beunghar boga spring bed teu tibra naha apaan spring bed teu meunang nganyuk karek anu punten aduh bayareun matak harta teu bisa jadi jaminan kana jongjonna hirup bener nu beunghar mah barang daharna ge nepi ka ku bangsat keung nu beunghar mun aya bangsat sieun ku bangsat nu miskin mah teh sieun ku bangsat nah paokeun malah nu miskin panggih jeung bangsat bisi mana rek maok tuh aya coet kitu nu beunghar keung ku tuyul nyieun tolak bala gambar pedang tapelkeun lawang panto namun eta mang tolak bala ngarah naon tuyul teu asup coba nu miskin nyieun tolak bala henteu ditapelkeun lawang panto henteu nah pantona ge rujan matak nu miskin mah blus-blos tuyul teh. Tuh. Sadeo atuh da. Pokona mah well pokona. Tuh. Matak balik kana kunci la ilaha illallah. Teu aya deui pangeran angin Gusti Allah. Kunaon atuh la ilaha illallah bisa nyebar? Tah memperingati hari kelahiran Nabi soal babari eling kelahiran Nabi soal enteng nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi teh eta mah rada hese sok mun boga la ilaha illallah bakal bisa silih ajenan tata cara dakwah ge barareda ibu mamah hayang ngulem ustad teh anu pinter nerangkeun karuhun Jawa Barat eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang nu pinter sholawatan enjing aya ta acara Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin merosot hayangan aya baturna mama hayang nu lentong Agim ningkat lentong Agimnya saudara-saudara yang budiman ya bersyukur bisa hadir di tempat ini sangat senang sekali bagaimana ibu-ibu sehat Itia geus lieur di mana mayar Agim menghimbau ya ke semua jamaah hidup itu harus banyak berzikir orang banyak berzikir hatinya tenang orang tidak berzikir tidak tenang dan orang kurang berzikir kurang tenang maka menciptakan lagu ya jagalah hati jagalah hati ngomong atuh Agim mama hayang ceramah teh nu bari nyanyi Roma Irama bari nyanyi tadi ge di Karawang abdi nyanyi ieu nu mere teh legodet deui tadi di ditu aya di dieu mah ngan saurang pan bieu loba nini ceurik ngadengekeun lagu Roma Irama cinta lagu naon eta sebujur bangke cenah kitu nah cinta mah jeung ceurik aduh cenah urang teh kasih teri jeung emak berharga kene teri bangke teri 25.000 bangke emak aya kitu nu meuli acing teh saha nu rek ngajual aya lain keur bedug cinta nah emak mah jeung ceurik eta cenah ngadenge sebujur bangke cinta kumaha laguna kieu kitu
badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Cicing ulah ngajak seri udah kuat orang oke. Nyanyi ge ulah diajak seri hese kabesekan. Cicing heula ce. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Roma nomor deui hoream dituluykeun ge kan nyari-nyari ti koro. Matak Roma Irama mah takdirna jadi penyanyi. Matak lamun Roma Irama panggih jeung pemuda nyieun lagu naon jadi dulu laguna jangan begadang. Asli lol jeung anu sok main kana depo kumaha ceuk Roma Irama jangan judi. HD-nya Roma Irama pinternya pintar. Matak takdirna teh jadi penyanyi, matak disebut tuh raja dangdut. Coba lamun Roma Irama jadi presiden ada bahaya. Pak Presiden ada gempa terlalu. Komo Roma Irama jadi kenek lah pi omongan. Kenek mah goreng-gorengnya kuring. Bandung Katapang soreang dua deui ce. Meujeul jadi kenek teh. Coba Roma Irama jadi kenek pan lentong Bandung Katapang soreang dua deui ce. Kumaha ceuk penumpang Al-Fatihah. Matak jelema teh gumantung kana takdirna masing. Mak ngulum ceramah teh hayang anu bari make budaya, wayang atuh ulemna tong penceramah. Dadan sunanar-sunarya. Pan aya geuning wayang. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria kanca. Itu nu di tukang keur ngomongkeun kuring teu sangka cenah ustaz teh keur kasep alus sorana. Nuhun mang, nuhun. Kebeureungan mereh henteu atuh muji-muji urang teh. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria tong salah diaku da urang mah teu boga akueun. Beunghar dibeungharkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, geulis ge digeliskeun. Jeung ai geulis relatif 30 ka handap geulis, 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji geumelis, 2 cementil, 3 kusut, 4 awut-awutan, 5 geus eueuh pikabitaeun, pudeg-deg awak kabeukahan ka nomor hiji beak sorangan, salaki mana lakop kana tabeng dameotan. Nu di tukang mah ngadengekeun ceramah teh bari ngomongkeun kieu eta bibirna nya ku bisaan. Jadi nempo bibir urang. Sigeung ku pasalaki gede-gede teuing awak teh ka sigeung ibu leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun da kalah ka lain langsing kalah ke beuki ngobong atuh. Beuki bayuh-yuh nah Bandungan sok senam beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongko, salaki paing meotan. Nah mikiran hutang urut goyobod. Matak mangeus ngagelisan awak mah enteng teuing. La ilaha illallah. Kunaon Nabi nyebarkeun la ilaha ku akhlak jadi nu kudu ku urang diperingati, dipieling lain sakadar kelahiran Nabi wungkul tapi akhlakna Kangjeng Nabi. Mantak tadi geuning tema tuh. Naon temana itu? Eueuh geuning. Eueuh. Meeling kelahiran Nabi kudu eling oge kana akhlak Kangjeng. Bahwa akhlak Nabi na rumah tangga aduh Ibu teh kiblat teh Siti Khadijah. Siti Khadijah mah hayang dititah, talamun ieu mah jigana mumul dititah. Siti Khadijah mah atuh bade kulem ditanya ku Rasul bade ka mana? Bade kulem. Wios lamun abdi miwarang ngadak-ngadak keur tunuh dititah, ngadak-ngadak buringas. Siti Khadijah lain ieu. Tah lamun merek ieu tah. Keur buringas dititah, ngadak-ngadak tunuh merek ieu. Reka mana mah nya sare atuh geus setengah 10 ngebacos wae kana TV da angel listrik paling mah aing deui nyarek naon lain pangniuhkeun kopi ka dapur. Aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokode ku sorangan eta teh ngomongna teh tunuh tapi naha hohoak tah jigana ieu merekna salah kita eueuh we hargaan.
Nabi mah balik ti masjid dahaga nyokot teko ku sorangan, nyokot cai ku sorangan, leguk sorangan. Siti Khadijah kuat nangkep ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Coba lamun salaki ibu nyokot cai ku sorangan, nyokot kopi ku sorangan, suruput sorangan, kumaha ceuk ibu bendu ka abdi moal, kumaha ceuk ibu tak kitu hideng. Geus cara rape. Peringati dina rumah tangga Nabi kumaha metodena. Ngagugahkeun istri, Nabi mah sun kening. Tangke cobaan Pak isuk-isuk. Sun kening pamajikan. Kumaha ceuk pamajikan, pangabutuhnya lain peuting atuh deroyah kieu. Kalah kacau. Ya kolot gaul di jeung gelap. Na rumah tangga, toong deui akhlak Nabi di masjid keren. Abu Bakar kunaon si fulan teu datang, udur ya Rasul. Kumaha ceuk Nabi urang longok. Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Ceuk Utsman, abdi ya Rasulullah. Kadiekeun urang ngalongok, kumaha cara ngalongok udur Kangjeng Nabi? Bejana anjeun gering nya, geus ka dokter, parantos beak sabaraha? Beak 300. Kumaha ceuk Nabi? Heukeun bae sing kuat, tah ku kami digantian 300.000. Isukna jaregjeg. Coba di dieu mun penuh gering kitu. Apal abdi mah tak diomongkeun. Bejana RT gering, beak sabaraha ka dokter 300. Kumaha ceuk RW? Sing kuat, sing sabar, keur diuji. Assalamualaikum. Kumaha ceuk RT? Aduh, karek ngomong kitu mah aing ge bisa kahayang teu da karasaeun ku manehna. Beletuk we RW juga gering. Ari RT amek beureun juga datang, RW gering, sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter parantos, beak sabaraha? 300. Eta ceuk RT saruana, sing kuat, sing sabar, kalah saruana urang. Lol deui Abu Bakar kunaon si fulan teu datang? Ya Rasul gaduh sametan. Ka mana sametanana? Ka warung nu deukeut masjid. Mata kabejaan lamun masjid tong deukeut jeung warung. Kumaha ceuk Nabi? Pangmayarkeun atuh karunya. Dibayar ku Abu Bakar. Bejakeun ka masjid deui. Sabab hutang geus dibayar. Andai kata di tempat ieu aya jelema eureun ka masjid lantaran boga hutang deuk dimayarkeun tapi diomongkeun. Alus. Ladang muludan HD atau gitu. Mata kerada bangga muludan jeung urang-urang mah nya. Jadi karek mi eling kalahiran Nabi can eling kana nu geus dilahirkeun ku Kangjeng doa. Tuh. Situ percaya. Init Nabi ke masjid subuh-subuh di tengah jalan aya musafir aya Yahudi bari lolong. Ceuk Nabi lapar anjeun lapar. Ketungguan beres salat subuh geblus ka Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul kanggo saha keur Yahudi anu lolong Yahudi lolong dihuapan ditatap diusap Nabi nyaah ka Yahudi sabab nempok lolong sapoe dibere kumaha ceuk Yahudi ngomongna anjeun pemuda alus tapi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo anjeun pemuda alus tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul bayangkeun ku ibu lamun ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu mere deui moal alus ladang muludan teh HD sekali deui lamun ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal ku istiq nyeri hate aduh maka jeung nyeri hate nu kumaha nyeri hate teh oh gitu tanya kuring eta kitu bebengok manehnana lain ngocobrot wae mun sim kuring barang bere ka tatangga ngomongkeun kuring edeuk mere deui ustad deuk atuh ngantungguan saminggu lamun sia tangga budah tuluy maot dienrin berarti ku abdi matak hese Pak nyoko jeung nyuku akhlak Nabi teh hese matak boro-boro jauh di jugjug anggang di teang korehkeun nu deukeut bae urang teh can karuhan bisa nyonto sepenuhna ka Kangjeng Nabi Muhammad matak ulah asa aing pangsunahna aya kakurangan wae hirup kadang-kadang nu ditiung haseum beungeut aya oge nu teu ditiung tapi amis budi di mana eta anu ayeuna karek kaluar di jalan aramis budi mun kuring datang teh om check in om ku amis budina sia teh ceung teh moal kos nu tara lalajo TikTok aduh cenah eta mah ustadana selfie atuh mohon tong si teh rok ponok kitu kudu selfie jeung urang atuh bae we urang teh ulah lalajo pagaweanana tapi lalajoan aya nilai anu alusna naon eta amis budina
15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, maka 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Maot Kangjeng Nabi dituturkeun ka Abu Bakar. Cek Abu Bakar, Aisyah naon nu sok dipigawe sanggeus salat subuh? Barang bere kasaha? Ka Yahudi anu lolong. Ku Abu Bakar dituluykeun, dahareun dipintal-pintal, dilalapkeun kana baham Yahudi nu lolong, nepi ka ngoceak. Kumaha cek Yahudi? Ieu mah lain anu biasa, nu biasa mah ditatap jeung diusap, dihuapan kalayan pinuh ku kanyaah, ieu mah janji diwawalkeun atuh aing ongkek. Cek Abu Bakar, da memang kuring mah lain anu biasa. Nasaha atuh nu biasa? Muhammad, nalika nyebutkeun Muhammad, ngeluk tungkul Yahudi nolong, nyegruk ceurik. Abu Bakar anterkeun kuring ka pajaratan Nabi, ayeuna keneh deuk asup Islam. Ternyata dina sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah terdapat dina sahadat, diomongkeun kunaon eta? Ku akhlak junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Otak paingan urang mah la ilaha illallah teh digugu ku batur. Udah akhlakna bejad keneh hormat. Ya Bu. Nana gerhana ge tahun hareup ulem ceramah tong dibayar, datang moal. Nah ari ibu sudon. Aduh, aing mah geulis-geulis hate ruksak. Boa ieu teh kadong-dong alus luar goreng eusi. Lamun kuring di ulem deui tahun hareup tong dibayar, kira-kira datang moal. Astagfirullah. Nah ada orang malin neangan duit ka dieu ge. Neangan jodoh. Henteu ketang. Gele. Lain neangan duit. Lamun bener kuring jeung Allah, berarti rek dibayar, datang. Da datang ka dieu teh 3 pahala teh, hiji mau mobil make bensin berarti pahala harta. 2 kuring teh ceramah agama berarti pahala tina ilmu. 3 nu teu wawuh jadi wawuh. Oh iya geuning ustadna teh lain lalajo wae na TikTok jeung na Facebook. Geuning ieu aslinya mah kieu goreng. Nah makanya mau goreng teh. Tuh 3 teh pahala teh lamun teu dibayar. Kumaha atuh lamun dibayar? Nu 3 leungit duit menang. Tinggal tanya eta kitu bebengok maneh deuk milih pahala milih duit? Nya duit we. Kumaha tuh pahala? Angke we neangan deui. Nepi ka eleh kudunya eta Pak. Bener? Jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. 3 tas udon teh beuki lila ieu ceramah beuki doraka ieu jelema. Mending balik deui cek urang mah. Da ibu ge lamun di imah boga bongsai dipenta ku abdi, Bu keur abdi we bongsai teh dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit ulah silih omongkeun. Mana atuh ladang muludan teh 12 Rabiul Awal babari teuing, ternyata nu hese mah lain 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah, nu hese mah ngawujudkeun ngabentukeun akhlak saenggeus lahirna Kangjeng Nabi. Nyatana nu ku Nabi diperjuangkeun adalah akhlakul karimah. Yahudi lolong dijamin, pan urang mah boro-boro hayang ngajamin, mun barang bere ge dipilihan, si eta sok ka masjid bere, si itu tara ka masjid antep. Si eta sok pengajian bere, si itu mah tara pengajian gering antep, setengah paeh antep. Nu kitu Islam lain. Nya nu hese teh akhlakna meeling kalahiranna mah enteng, tah nu hese mah meeling kana akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Init Nabi ka masjid di tengah jalan anu nyebor ku tai onta suwur. Kangjeng Nabi make jeung ngareret leos ka bumina, cek Siti Khadijah, ya Rasul kunaon anjeun uih deui aya nu nyeblok? Kunaon? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui we ya Rasul. Ta eta teh akhlak nu kudu diperingati. Ayeuna salaki ibu init ka masjid teu tulus balik deui. Kunaon Pak teu tulus ka masjid anu nyeblok? Kunaon? Ku cai kolomeran. Kumaha cek ibu? Tak bedog kadek jelema kitu mah tuman teh. Da Siti Khadijah mah teu kitu atuh. Ibak deui we ya Rasul. Sapoe 2 poe 3 poe Nabi di banjur ka 4 poe Nabi ngahulang. Init ka masjid cek Abu Bakar, ya Rasul kunaon kamari betelat? Kumaha cek Nabi? Sumuhun telat, hayu urang salat babarengan teu bebeja. Andai kata bapak aya nu nyeblok ku cai kolomeran telat ka masjid, ditanya ku DKM kunaon make jeung telat? Aya nu nyeblok euy ku cai kolomeran. Kumaha cek DKM? Urang ngariung serang jelema kitu mah daredeut teh. Jadi urang mah sadar teu sadar lain wahyu, tapi urang mah nafsu. Lamun ibu kaantelan ku wahyu pas ya jeung salaki wahyu nu bijil teh.
Lamun ibu keur amak ka salaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Ta eta wahyu teh jadi salamet. Ieu mah nu bijilna nafsu amak ka salaki si bagong lah. Ka salaki nyebut bagong. Kumaha ceuk salaki, aduh mamah nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Lol anak aleuh mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang. Nafsu Pak. Matak hayu urang asupkeun yeuh wahyu kana diri, leungitkeun nafsu, datangkeun wahyu, leungitkeun bener. Da penceramah ge teh satiap penceramah bareng jeung wahyu. Mana bukti? Eta nyarekan batur nu teu salat jiga deuna, paingan masih jadi suluduk atuh. Tong sok kitu. Da bapak ge ngeluh heula memeh daek ka masjid ngeduul heula. Ayeuna we daek sote ka masjid pan baheula ngalaman ngeduul. Matak ayeuna geus daek ka masjid tong ngomong-ngomong nu kedul sabab batur apal penyakit bapak. Omong masjid atuh nyieun masjid teh lain jiga pasaran. Kumaha ceuk itu maneh ayeuna kitu teh baheula mah gapleh jeung aing. Tong ngabongkar kagorengan batur sabab urang gorengan anu sarupa jeung batur entong pernah nyalahkeun batur da urang ge boga salah jiga bener tuh teh. Duk batur kitu kieu ge bae tong sok loba omongan kana kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana sarua garelona. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana sarua garelona. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna. Bener Ibu? Angguran jadi enteng da ibu ge balik rumah tangga lantaran lalajut tatangga pasea wae teh. Gur gere tetangga teh pasea ti jam genep haben pasea kumaha ceuk ibu Pak urang mah ulah pasea wae jiga si itu heueuh kuat gandeng tuh jadi urang tetangga teh lantaran lalajo batur pasea matak lamun isuk jiga gandeng kitu aya jelema pasea sampeurkeun ku ibu kieu we sok tuluikeun kitu aral atuh da hirup mah tina salah urang bisa bener teh tina salah nya Bu. Jeung nu paling enteng mah jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna, nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Sabab hareupeun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan, hareupeun Allah mah 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Saha eta makhluk nu sok mapohokeun kana kaalusan? Ieu eta makhlukna teh. Kaum ibu-ibu 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan sok buktikeun salaki ibu usaha imah page baju weuteuh daar seubeuh kongkorong kabeuli tiung gonta-ganti slop aya atoh boga salaki kitu atoh sakali we salaki beger kapanggih ku ibu kumaha tah imah page baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga aya ka amak ka salaki padahal sakali salaki beger kumaha ceuk ibu teu sudi abrig-abrigan teu suka apak-apakan gablek salaki salingkuh wae sakali ibu kaalusan anu mang tahun-tahun leungit nu dikenang adalah kagoreng patutan anu sapoe itulah hareupeun manusia bener coba hareupeun Allah mah 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan matak lamun eureuk ibadah ulah karena manusia tapi ibadah mah kudu karena Allah Ta'ala aduh telo tak akhlak Kangjeng Nabi teh Abu Bakar tumanya ya Rasul gening di lingkungan orang tak aya nu udur saha tuh imahna ya Rasul ternyata nu nyeblok ku tai onta kumaha ceuk Nabi urang longo andai kata ibu diseblok ku batur tuluy si itu gering eudeuh ngalongo kumaha ceuk ibu rasakeun dorakati aing tuh maka jeung ajab pugu da film Indosiar ajab Nabi mangalongo ditanya mana nu karasa ieu dekul Nabi ngadoakeun dijamin duitna Nabi deuk ngaleos eta jalma nangkep ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ternyata asup Islam lantaran hidayahna aya di Nabi kunaon eta ku akhlakna matak paingan batur teresep kana ceramah urang da urang mah bisa jadi ceramahna patrawalik pait lamun bibir geus pait boro-boro mah budak leutik kolot ge bakal lumpat tapi lamun bibir geus seperti madu amis boro-boro mah kolot budak leutik ge bakal resep matak salamatul insan min khibdi lisan salametna jelema gumetung bisa jeung teu ngajaga letahna nu kieu patut ta Ibu
bari leutik tapi dorakana gede nu kieu nempo batur jangkung ti mana taraje lol tetangga montok betekok aduh ieu teh awak atawa sound system atuh ieu teh nyokot pagar jebrod karena tarung urang jati batur neunggeul urang teh lain kahayangna tapi bongan biwir urangna ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina sewangan teu karasa ibu waktunya. Oh ibu betah keneh tuh abdi nunggu tepati betah tuh kaopat nu dititipkeun ku nabi saha yatim miskin aro aitalladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil tuh nu dititipkeun ku nabi teh yatim miskin atuh ladang muludan teh eta keureuy bisi batur teu nyangu pang nempokeun bisi batur susah pang nalangkeun bisi batur bingung pang nulungkeun eta we ladang muludan dat heuteing nya beres ti dieu ge batur susah ngadon engklak asli teh da babari hayang ngangkat derajat budak yatim malamun di dieu aya budak yatim da babari soloyong cek kades sabariji budak yatim 20 cek kades teh 5 kadiekeun ku kuring disakolahkeun geblus ka sakolahna pangmayarkeun ku kadesna beja-beja ka sararea yen bapa angkatna teh seorang kades budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha make jeung kitu bapa angkatna seorang kades lol deui ustad cek ustad sabariji sesana 15 deuh ku kuring sakolahkeun budak yatim disakolahkeun ku ustad titipkeun ka sakolahna bayar urusanana maka bebas eta budak yatim tina kasusahna sebutkeun yen kuring adalah bapa angkatna budak yatim moal dibuli moal dihina naha bapa angkatna seorang ustad ieu teh papagah nabi Abu Bakar anjeun hayang apal di akhirat anu pangboga-bogana rahasia nu paling gede naon eta ya Rasul ibarat curug jeung jajangkung saha eta jelema nu mikanyaah ka budak yatim jeung yatim piatu well edek dilakukeun ulah mere santunan budak yatim piatu teh bulan Muharram we setahun sekali nah memangna budak yatim teh hirupna setahun sekali nyaji ayo santunan Muharram budak yatim piatu gunukeun nah memangna budak yatim teh hirupna setahun sekali cing unggal poe atuh budak ibu dihina batur budak ibu dicaci batur maka ibu bebelana tapi budak yatim dihina batur saha nu rek melaan eta budak yatim lamun lain antara urang jeung urang ladang muludan anu ceuk nabi kami nitip yatim sehingga jelema beunghar nulungan yatim jelema beunghar nulungan miskin di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon maka yatim eta nago Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ku jisim abdi lo si miskin Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi maka jelema beunghar ditanya ti mana harta dipake naon bakal heheotan saperti bapak misin Ki Gerandong atuh deket jeung Malampir ya Pak ada soalnya ya aya Ki Gerandong pan dina film Gerandong jeung Mak Lampir tah Gerandong teh muridna lain cek urang Pak cek si ieu tah teh barang bere ke kuring dikongkorongkeun kitu engke teh ditanya ti mana harta dipake naon abdi nu bakal jadi saksina Gusti abdi saksina waktu ceramah dikongkorongkeun kitu kata sok bisa yang jadi saksi sok ka dieu atuh Mbak aya meureun dia lah kuat ngesang kieu di Karawang mah yai kieu tanya ai can boga pamajikan teh lamun boga pamajikan ceramah ngesang beureun kurumuy tisu beureun nya aduh ieu mah tisu eueuh lap eueuh aduh sabodo deuk tisuan deuk teu kagok ngesang bener da Karawang mah tuh Bekasi atuh nya Bekasi mah ku hareudangna we kitu yai tapi panasna peuting ieu henteu sapanas kabogoh di kawin batur abdi ngalaman keur kuliah ngaheureyan budak awewe kuat nyeri ibu cing teh neng akang sakieu memeje neng rada geulis kumaha cing teh lamun ku akang dipileuleheungkeun teu sudi
Nah cinta ku naon mage jeung nolak Korea cenah ka jelema nu can boga gawe nyeri teh ibu disebut jelema teu boga gawe waktu harita. Nah cing tadi neng neangan nu kumaha deuk neangan nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega 2 bulan Pak bener kawin jeung nu beunghar. Nabuh si kun anu nyanyina teh hayang kawin win hayang kawin kuat asa nyindiran hayang ngabom ka si eta baheula teh. Ditagogeun atuh son sistem ka imah urang aral amek stres. Bener sinten paingahan nolak urang dah hayang jeung nu beunghar. Sejarah Allah malain kitu kamari aya corona da si itu teh kongkorongna geus dijual imahna geus dijual pabrikna bangkrut mobilna bangkrut sawahna geus dijual pan abdi aya viral geuning nya geus beres corona teh abdi teh viral atuh ekonomi teh jadi aya di abdi sakali batuk menang duit abdi mah ibu si itu mah anu teh keur bangkrut make jeung ngaWA sagala ayeuna teh cenah emot keneh ka abdi cek hate lebok cek hate lain cek hate Cing teh aya naon ngaWA baheula abdi cenah pernah nolak AA ayeuna mah abdi teh bade nampi AA aduh kumaha cek hate teh sudi najis mata keur kaum ibu-ibu keur kaum hawa keur kaum awewe tong pernah lamun aya lalaki can usaha bogoheun lamun deuk nolak sing alus ulah nepi ka nolak bari kasar naha takdir mah teu nyaho anu ayeuna miskin 2 tahun ka hareup bisa beunghar anu ayeuna beunghar 2 tahun ka hareup bisa jadi miskin mata hirup tong pernah goreng jeung batur dah hirup mah butuh ku ibu make tiung menang batur make baju menang batur senal capit menang batur imah menang batur maot di boehan batur di solatan batur di tahlilan batur maka keur jelema nu sok goreng jeung batur nah di silaing hirup rok sorangan well ta bener bu ai salaki ibu saha da batur mata ibu teh sing ecreug ka salaki teh ulah di beja-beja teu boga salaki da teu mungkin urang bogoh da mama cenah teu boga salaki aja dulu lagi emak atuh roream datang salaki usaha samut nalawang panto kuduna mah kitu ibu teh ka salaki teh cek ibu teh aa geuning sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh nya mah geek diuk salaki dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenan punten bapana cai teh teu make gula da teu aya suruput ku salaki diinum ternyata katempo amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina da kajenna dibikeun cai kopi ai jemras-jemris mah anger hayang ongkek lalaki usaha leutik ai barang hakan hayang cikopi wae leboh ku sia hayang ngaburakeun gitu mau nu dibere cai herang bari teu make gula suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan ka salakina beres kitu suntangan ka salaki sing hormat ka salaki teh beres suntangan bawa ka cai bapak geura ibak heula dekul salaki mandi beres mandi siapkeun sarungna siapkeun bajuna siapkeun kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak geura netepan dekul salaki salat beres salat ibu kuliweun ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunanana bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten ti luhur sasaparamut ti handap saibas dampal hampura abdi can bisa nyenangkeun kanu jadi salaki hampura ieu ceramah jero teuing da di tempo teh urang dieu eueuh nu kitu atuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh langsung naguk menang duit teu kitu kan duit teh cek salaki teh duit wae atuh duit we da butuh duit nu ngaran hirup Senen Bank Emok Salasa MBK Rebo PNP kacau rumah tangga lamun geus kitu gele apalnya orang atuh Bang Emok teh anu kaluhurna make baju bodas ka handapna calana hideung mawa kantong asup kana ganggang motorna motor Beat kudu nyieun kelompok 5an tuluy nangtung nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5an hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng nah cak ustad nyaho pernah ngeslok ka si eta atuh aduh nah ibu percaya dongeng urang da waduh tuh mungkin urang nginjem anu kitu tuh iya mun ibu boga duit 1 juta
ibu boga duit 1 juta keluarkan 25.000 dah harga diri mah aya di nu miskin boga duit 10.000 nyumbang ke masjid 5.000 berarti harta setengahna harta geus disumbangkeun boga duit 10.000 disumbangkeun 5.000 berarti setengahna harta geus disumbangkeun nu beunghar boga duit 500 juta wani teh nyumbang 250 juta nu beunghar mere 1 juta gede hareupeun manusia bawa ka hareupeun Allah leutik nah 1 juta teu kurup lamun kaluar tina angka 500 juta 5.000 alus sabab kaluar tina angka 10.000 paingan cek nabi nu pangheulana ka surga lain nu beunghar tuh si miskin aduh mentak ngeunah keur nu miskin mah teh sedekah ge bae teh gablek teh nya kuring loba duit anger loba duit keur naon bro di juru bro dipantau ngalaya di tengah imah loba kelibu ku dahareun keur naon loba dahareun lamun loba tatangga nu teu ngadahar maka titip ladang muludan teh titip yatim titip miskin titip jelema butuh titip gerak talang jelema susah maka ladang muludan lain sakadar mi eling kalahiran nabi tapi urang ge deuk eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku nabi naon eta akhlakul karimah lakod kana nya nuhun baji sing sehat baji sing barak milik sing deket rezeki anggang balai jauh cocobi pala putra putrina sing soleh tur solihah ta abdi ngadoa teh khusus kanggo bapa misin alias Ki Gerandong nu sajana ku abdi teh didoakeun da teu mere oh kabeh sok we ngadoa sorangan nabi ka kitu-kitu na talar kajian Yahudi bari lolong ku nabi mah dijamin berarti nabi mah boga sifatna seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu talar seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu bisa seuri kanu baeud batur baeud urang seuri haha insyaallah dikadek teh kitu batur keur baeud diajak seuri atuh da mere kanu pedit batur pedit urang nu mere ta eta teh akhlak nabi teu cua kanu ngewa justru mika cinta kanu ngewa teu benci kanu nyaci justru kangjeng nabi nyaah ka jelema anu nyaci lamun bener ieu muludan rek mi eling kalahiran nabi babari teuing tapi urang kudu eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku nabi nyatana akhlakul karimah di masjid lain sebatas berjamaah tapi nabi ngabangun berjamaah dina jero hatena aya nu gering wae kalongok urang ge berjamaah di masjid kudu berjamaah jeung hate-hatena bisi aya nu susah pek gerak talang ibu sajam 20 menit karunya betaheun kaneh nah hayang nepi ka jam sabaraha oh hayang nepi ka jam 12 heuh sok we eteh sorangan urang marek balik da aya urang di mah deukeut balik na tinggal ngagajleng urang mah pan 2 jam setengah mun ayeuna balik di wayah kieu pidatangeun teh kana jam 1 peuting ari ibu mah tinggal leos hees sing sarehat sing pararak milik da deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi harta banda puraga denda anu aya sing manfaat dunya jeung akhiratna sing salamet lahir batina dunia jeung akhirat pala putra putu urang sing soleh tur solihah bisi aya ibu rama anu tos ngantunkeun nini aki eyang karuhun urang sakabehna muga-muga aranjeunna di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna ditempatkeun di tempat nupang mulia-muliana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggali nu dipamri hampura anu ketada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.